Salajengna payajibu ieu nya. Payajibu mangka wajib bihaqihi ta'ala di hakna Allah ta'ala. Naon al-wujudu sifat wujud tegasna aya. Wadiduhu jeung ari lalawanana itu wujud eta al-adamu adam. Artina eueuh. Wa dalilu jeung ari dalilna ala zalika kana itu wujubul wujud. Eta wujudu hadzihil makhluqati ayana ieu pirang-pirang makhluk. Tos sakitu heula. Tadi dieu musonif rek nerangkeun aqaidil iman anu 50. Ta ieu anu nomor kahiji. Nyaeta sifat anu wajib di hakna Allah ta'ala jeung lalawanana tegasna sifat anu mustahilna. Tah sateu acan urang nganyahokeun sifat-sifat anu wajib jeung sifat mustahil jeung anu jaizna kitu. Ta urang teh perlu nganyahokeun heula. Yen di dieu saur musonif teh wajib. Tah dina kecap wajib dina lapad wajib teh kabagi kana dua wajib teh. Hiji aya wajib syar'i, wajib ceuk syara. Anu kadua wajib akli, wajib ceuk akal. Tah saperti mana wajib syar'i? Tah saperti dina ieu yajibu ala kulli mukallafin tadi dia wajibna wajib syar'i nya. Naon ari ngaran wajib syar'i? Wajib ceuk syara nyaeta ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Pagawean anu rek diganjar saupama di pigawena jeung dikira-kirakeun rek di ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Satiap perkara anu dikira-kirakeun rek diganjar saupama di pigawena wa yu'aqabu jeung sakira-kira rek disiksa saupama di tinggalna ta eta wajib ceuk syara nya. Tuluy wajib ceuk akal. Naon ari ngaran wajib ceuk akal? Tah dina di dieu mah di tengahna nya. Fal wajibu huwa alladzi la yumkinu adamuhu. Perkara anu kongang eueuhna, anu teu kaharti eueuhna gitu. Atawa dina sanusi mah wajib akli teh nyaeta ma la yatasawwaru adamuhu. Perkara anu teu kaharti eueuhna. Saperti ieu nya aya omongan gitu. Tah teu kaharti ku akal teh lamun eueuh anu ngomongna kitu eta teh. Jadi wujud ta ayana ieu pirang-pirang makhluk teh manusa jeung alam dunia jeung saeusina gitu. Teu kaharti lamun eueuh anu nyiptakeunana kitu. Teu kaharti ku akal. Tah eta nya. Nah, nu kahiji nyaeta pihak ta'ala al-wujudu sifat wujud. Hartina aya wujud teh. Tah masalah ngamaknaan wujud teh ieu diikhtilafkeun. Hiji nurutkeun pendapat Imam Ar-Razi jeung ulama anu nurut ka Imam Ar-Razi nya ka anjeunna. Tah ngaran wujud teh nyaeta al-hal tegasna tingkah saur Imam Ar-Razi mah. Wujud teh tingkah cenah. Anu tetep dina zat bari jeung tetepna teh henteu mika butuh henteu dielatan ku hiji elat. Jadi ieu tingkah teh zat disebutna bari jeung teu dielatan ku hiji elat. Ta eta barang nu kadua nurutkeun Imam Asy'ari. Ngaran wujud teh nyaeta hiji barang
anu ngarupakeun zatna eta barang. Hiji barang anu ngarupakeun zatna eta hiji barangnya saperti ieu tutunjuknya. Tah ieu zatna hiji barang gitu. Tah kayak gitu. Atuh pasti ceuk Imam Asy'ari mah wujud teh lain sifat. Tah wujud teh lain sifatnya. Intina mah zat-zat keneh gitu wujud teh. Tah timbul pertanyaan naha geuning urang sok nyebutkeun kana wujud teh sifat gitu. Nya saperti bieu nya al wujudu sifat wujud gitu. Tah ieu mah ngan sakadar tasamuh nya. Tasamuh tegasna mah babasaan hungkul, babasaan. Jadi babasaan disebutkeun sifat teh. Da nu sabenerna mah wujud teh zat lain sifat. Kitu eta teh hadirin wal hadirat. Wadiduhu jeung ari lalawanana itu sifat wujud teh nyaeta adam. Tegasna eueuh. Tah ieu wadiduhu lalawanana tegasna sifat anu mustahil di Allah Ta'ala nyaeta al-adamu. Adam eueuh. Mustahil ceuk akal Allah Ta'ala teh eueuh. Naon ari ngaran mustahil? Mustahil akli nya di dieu mah. Nya saperti ieu wajib akli. Ieu oge mustahil ceuk akal. Ma la yatasawwaru wujuduhu nya sabalikna tina wajib akli gitu. Perkara anu teu kaharti ceuk akal eueuhna ayana gitu. Teu kaharti ku akal ayana wujuduhu ma la yatasawwaru wujuduhu. Nah eta mustahil ceuk akal. Jadi teu kaharti ku urang ceuk akal teh teu kaharti yen Allah Ta'ala eueuh gitu. Tah tuluy wa dalilu ala dzalika mana dalilna kana yen wujubul wujud wajibna sifat wujud ka Allah Ta'ala nyaeta wujudu hadhil makhluqati ayana ieu pirang-pirang makhluk. Tah ieu makhluk teh nya artina anu diciptakeun makhluk teh gitu. Khalaqa nyiptakeun makhlukun segat isim maf'ul nya khalaqa yakhliqu khalqan fa huwa khaliqun wa zaka makhlukun. Tah eta anu diciptakeun nya saperti ayeuna alam dunya jeung eusina gitu. Urang jin tah eta teh sebutna makhluknya. Tah eta teu kaharti lamun ayana urang teh lamun eueuh anu nyiptakeun nana gitu. Tah eta nya wujudu tadina ieu dalil teh aya dalil tafsili, dalil akli, dalil nakli nya. Tadi dieu dalilna make dalil iktironi lamun ceuk mantiki mah. Dalil ijmali. Jadi dalil ijmali dalil anu teu mikabutuh kana dalil ijmali teh anu teu mikabutuh kana kudu nyaho kana nyusunkeun kudu nyaho kana nyusunkeun anu teu mampu dina nyusunkeun sugro jeung kubrona gitu. Tah lamun dalil tafsili mah dalil anu mampu pikeun nyusunkeun sugro jeung kubrona. Tah eta mah dina ilmu mantek gitu. Leuwih panjang deui nya lamun jeung mantekna gitu. Tah dicekapkeun lah sakieu bisi lieur gitu jeung mantekna mah.
Wallahu a'lam bishawab.